hayang modalnya ceki baraja bari malih sakilat leungeun urang ngaos rangwas teh ngarawel peheung eta jalma benang sakaligus mendingan sagiri wil kawas ngajingjing meri lumpuh suku eta jalma roroesan rek ngagero teu bisa di corona asa mengpet satengah dicekek koleweng diputerkeun duhureun sirah uguh we atuh nu nenyokeun dipatin puring ka bulu punuk malah kibewok ge para mitra meni calanga pekat ku paur jeung kaget sabab makhluk nurang kebong begang teh tanagana rosana modar sia setan ceki baraja kaleweng musuhna dialungkeun kana seuneu nu keur ngabebelah soranga guru dibarung ku pating perepet jeung pating peletok terus cerit aya ngoceak mata kukurayeun soranga nu ngaweuhan kawasna mah aya nu ngalelewean akhirna mah cempe kasilep ku guruna seuneu harita kibaraja seuri sorana matak maruring kak buru punuk tapi si bewok taya kasieun manehna jadi penasaran hayang nyehok kana kadijayaan kibaraja jeung dina jelema naon eta teh sanyana sabab ujug-ujug bijil ti jero imah padahal talina mah teu kanyahoan di mana ayana setan alasia manusia danaon itu dicacag wae leuleuh dipake suluh sia wae ceuk si bewok tuluy masang kuda-kuda tanaga musir dina leungeun harita teh panon mencerong kaki baraja nu harita keur nulak cangkeng bari seuri matana buburilakan seurina matak pating pasariak bulu punuk nenyo si bewok masang kuda-kuda anak buahna nu kari opatan meh bareng nurutan maksudna marek ngarempung sakaligus supaya ki baraja ripuheun sabrut 5 rajang bebarengan bedung pating gurilap ngancam kana awak ki baraja tapi saurang ge para mitra ditahan ku dampaleungeun nu saurang ditunyel ku siku ki bewok dijejak ku suku kenca nu datang ti tukang disegeng ku bujur eta kabeh dilaksanakeun kalawan make gerakan nu kacida cepetna hese dituturkeun ku mata nyaho-nyaho 5 musuh pating jarengkang ka tukang malah nu ngajurah roh sagala ku kulitikan korejat hudang deui pating rengkenek masang kuda-kuda napas ngahegah kesan ngucur sakujur awak cacantung ratug hate pating sareblak nasok sieun kawas baturna dialungkeun kana seuneu teu beda jeung anak beurit di cimirek budak dak sekali tidak ceuk si bewok sabelut narajang deui geus teu make perhitungan geus eleh jajaten hate kalah ka kawer gelut teu make jenggut teh nyapu goe para mitra ki baraja ngeunaheun pisan nu datang ti kenca dikepret ku leungeun kenca nu datang ti katuhu dikepret ku leungeun katuhu bareng jeung nu datang ti hareup dicecek dadana ti tukang disiku bari ngagilak meusan ari si bewok nu datang telat meni ngeunaheun keur ditewak beheungna ramon urang was meulit kana punuk para mitra sadaya dicekek si bewok ngaleel mata bunceli suku jeung leungeun roesan teu bisa ngomong ti koromang petat nepi ka berat perut hitut wer-wer kiih bakat usieun jeung reuwas hayang modar ki baraja seuri bari ngajega si bewok dijungjungkeun lalauna digebikeun bari dipolototak harita para mitra sadaya rob jalma ngadeukeutan ka Anggara Icong ngajak sasalaman atuh riweuh ngaladenanana tapi najan kitu ge Anggara kalawan sabar narima nu ngajak sasalaman antuk nama dipapai Nyi Saerah Mang Dampa Aki Sukri si Tegar jeung Pak RT sarerea pabuis pada-padana hayang patarema leungeuh jeung Anggara hendak ngora meuni parebut pada hayang sasalaman jeung Nyi Saerah seuneu pareum lambang nafsu saraka geus bisa ditumpas khususna pikeun urang Cilenta najan kitu pikeun wewengkon sejen mah masih keneh ngagedur lantaran jalma-jalma nu lampahna jiga si bewok teh lain hiji nu geus puguh ke aya sababaraha jalma deui sakumaha nu geus disebutan tadi harita urang Cilenta bener-bener
surah ayeuh-ayeuhan bari pating jorowok nyebut ngaran Anggara jeung baladna. Kituna teh bari ngabring ninggalkeun lebuk tempat pamainan teh. Bah, tadi aya nu marewos, aya nu belah ka mana-mana diang tilingi cenah petua kampung jeung si Tegar ka Anggara. Tapi kuring geus janji ka Aki Baraja yang ngadaguan di warung si Aki. Demal Anggara, ambil eta mah serius bari nyimpen ronda di warung. Kamu ngawartosan Aki Baraja semonos nyusul ka bumi tua kampung. Rayu atuh kitu. Pramia ngajuk-juk ka hiji imah nu tayalian iwa di imahna tua kampung. Sarojo nenglem sajero nenglempang teu waleh galecok ngobrol nyaritakeun nu bieu kajadian. Jangkrik reang di sarada bangun galumbiran aker. Tungung paramitra anjing babaung punggung ngagogog koroyong ngajauhan les teuing ka mana. Sada kalong dia tangkal saung ngagayabag. Hibar ngajauhan kagebah kudu ngaliwat tapi Anggara jeung baladna teu malire kanu kitu jongjon lempang muru ka hiji imah. Baranggog ditepas geus caang mabra ku lampu. Dina meja ngabarak kadaharan rupa-rupa orang geus sadia ti tetadi keneh meureun. Da geus aya nu laporan ka tua kampung geunaan Anggara. Ras kalebet we jangan si Tegar. Assalamualaikum. Anggara uruk salam ti jero aya nu nembalan bari mapag kalawang. Dapan toges muka ti tetadi keneh. Tua kampung dodongkoan bari ngabagiakeun Anggara cungcong sasalaman gek dariuk dina kursi ngariung meja. Kaparengan tepasna gede laluasa pikeun nampung sema. Waduh, tenyang kisah congobu, bakal kajandanan nu kalintang mata ketirna. Mang teh mewan tunang kena yeuna margi kamari mah. Mang teh ditekan teras-terasan ku si bewok teu kenging bergerak. Ari tadi nguping wartos ti barudak magarkeun teh si bewok dicekek cenah ku jalmi aneh. Nu ngabela ka Jang Anggara. Nuhun, mang teh asa guliga, asa beunta deui bisa laluasa deui ngalengkap. Itu cek tua kampung. Hakikat nama pitulung ti Allah semang. Margi buktos parantos nyata abdi saparakan cati walakaya. Rumaos kirang pangalaman duki kangalaman katipu ku si bewok dijebloskeun ka kamar setan. Horeng didinya tempat nyiksa jalmi nu kalintang mata kukurayeunana. Cek Anggar, ul. Nah kumaha aja deh Jang? Barabat Anggara harita nyaritakeun pangalaman di kamar setan teh. Nu ditungtungan ku nganuhunkeun ka si Tegar sapara kanca nu geus nemongkeun kasatiaan ka pihak Anggara nepi ka salamet. Ari akang mau ku recukang lantaranana jeung da nu toh-tohan ngabela ujang mah sakumna urang Cilenta Jang nu tetela gede pisan sumanget da eta we disebatkeun rek nulungan ujang teh taraeun we pisburi sadaya ge sumanget naker. Ieu teh berkahna tina jasa ujang nu parantos ngageuingkeun hate maranehanana ngabeuntakeun panon batina nu ditutupan ku setan. Tah itu kalebet akang nu kawit mapoekeun ieu teh cek si Tegar. Leres. Sadayana oge teu leupas tina jasa-jasa ujang sapara kanca tua kampung sahate jeung si Tegar. Eta mamung kalersan bungkul mang nanging sami nuhuna ayeuna urang muji syukur ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Geuning kanggo hartos nama kanggo Allah mah babari pisan numpes nu jahat teh. Asal geus aya tareka nu dijalankeun ku urang buktosna teu sang bisa congobu. Ujug-ujug buringkal hiji jalma nu gagah sakti mandraguna nu ceuk salangkung mah asa mustahil. Jalma gagah sapertos Ki Baraja ujug-ujug tunduk ka pihak urang sarta langsung ngabantu. Cek Anggara tetep muji syukur kana kamurahan Allah. Leres. Yaktos kahartos. Mang atuh dilebet ieu. Hatur lumayan. Sok bari dilebet sok. Sanes dilebet. Tua kampung nawaran kasemahna sangka narima susugu. Mang dampa atoheun anu memang lapareun pisan raga mangkop kana kueh celebak barang dahar kitu deui anu sejena. Para mitra kaum dangu barang keur jongjon kitu kurutak aya nu datang hiji ronda menipias. Sabab salirana mancen tugas teh keung mah tetep aya aliras ku kaayaan waruga Ki Baraja nu memang pikasieun.
Aya naon oi tua kampung nanya karona nunangtung di Nagolodog nun badai laporan sun patua kibar aja teh kerson kalian sana isin basana teh mung aya amanat kanggo den anggara upami parantos rengse urusan di dia sana teh muga engal lapangan anjeunna cakatang kalame nu aya di parapatan kitu teh patua cek Rona kitu geuning ujang cek tua kampung mun atuh aya nama kieu patuanya abdi nganuhunkeun pisan kana pangangkeun di sadayana nanging kanggo salajeng nama moal tiasa sasarengan margi abdi gaduh keneh tugas ayeuna pisan bade mios moal dilami-lami bilih aya itu ieu kalemur naon teh margi gegeduk penjahat na can kenging amit kasadayananya disuhunkeun pisan piduananya cek anggara langsung amitan harita aduh Jep nah engal-engalan teuing aduh Aki Sukri lowa-lowe honcewang ditinggalkeun ku anggara Aki tugas abdi seueur keneh urang siliduakeun bae mangga tuh Jep hapunten we Aki mah teu tiasa ngahormat cekap ki cekap tuluy nama sarerea cungcong sasalaman geus kitu jut anggara turun ngajug-jug kana tangkalame di parapatan dijajabkeun ku Rona barang jual kibaraja nangtung ajeg teh jauh tina tangkalame puguh we mun teu nyaho mimitina moal burung gampecir nejo nu kitu teh kumaha mang beres cek anggara bari eureun beres ayeuna bisa gunung ini di tempat ini mang da memang kitu rencana kuring tapi kuring rek amitan heula kan ini jeung Aki nu geus bela ka kuring salila aya di dieu Ki Baraja ungek beral miang ngajug-jug ka warung si Aki barang jual panto geus muka dati tadi ge ngageder we para mitra jelema teh ngan si Aki teu bisa milu perang sabab nini mungeun ditinggalkeun ukur nangtung deket panto bari ngajingjing bedog anu si bewok teh oh eta saha eta si Aki ngabiri gidig bari ngojengkang ka jero lantaran nenyok Ki Baraja aya naon Aki sini ni leuwaseun kep nangkep kasih Aki para mitra haling sia nini agak nangkep ka kami yeuh hese ngarengka kami ngilu aya naon atuh kalah pageuh muntang untung anggara buru asup ka jero pok ngomong Aki nini ulah sieun ulah keung teu aya pikasieun eta mah balad kuring nu ngabelaan urang Cilenta anggara nunjuk kaki Baraja nu ditunjuk ungeuk tuluy ajeg deui Aki jeung nini colohok bengong mata simeuteun anggara we ngadeg-deg Aki kitu deui ka nini abdi ngahaja nepangan ka dieu sabab abdi moal ngenong di dieu bade teras miang nuluykeun lalampahan hapunten anu kasuhun abdi rumaos parantos ngarepotkeun ka Aki sareng ka nini salami aya di dieu oge teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasayan Aki ia sewa kamar nu parantos dijangjikeun teh cek anggara bari bro nu nakoja nu pinuh ku receh hasil ngadu teh ku anggara teu dipiceun dibawa kabeh keur sinini jeung Aki ujang ulah kitu Aki mah teu butuh ku duit di kamar ge aya keneh satengah karung deui cek si Aki bari ngelep Aki eta mah duit bobodohan duit ciciptaan lain duit nyaan tapi kertas kayak ngaguntingan teh pan Aki ge mantuan meresanana sanes nya kutan gitu si Aki teu percayaeun kojengkang ka kamar kop kana karung nu diisi kertas teh nu tadi dicadangkeun keur ngaroro duit bandar para mitra kaum dangu barang dibuka teu nyalahan ayeuna mah robah deui kana wujud aslina kertas bangkarak meunang ngaguntingan si Aki ngahuleng handeul teu tulus beunghar ulah nyelu Ki tayu gentos ieu cekap kanggo namihan modal cekap kanggo ngomean warung sok alusan engke mun aya umur abdi ka dieu deui ngalongok nini jeung Aki aduh nuhun ujang nuhun aduh nuhun alhamdulillah nuhun Gusti cek si Aki ngarawu koja diadakeun kana dadana bari carindakdak sinini kabitaeun ku koja direbut tapi ku si Aki pageuh nyekalna duanana pagunyeng-gunyeng parebut koja anggara jeung Nyi Saerah katut Mang Dampa imut malah Mang Dampa mangagak-gak seuri panuju nenyo lalampahan ini jeung Aki nu suka bunga meunang duit setengah koja Ki oge nini permios abdi bade mios ayeuna
cek Anggara tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman atuh si Aki teh kapaksa ngalesotkeun koja. Top ku si Nini ditatang ke page. Cong si Aki sasalaman geus kitu nampanan Nyi Saerah jeung Mang Dampa nu sarua nyolongkrong munjungan. Geus kitu mah ka si Nini mapai kalayan tartib ngan Ki Baraja nu teu pipilueun teh. Lain teu hayangan ngurumasakeun leungeun beda ti batur nu diajak sasalaman bisi sieun ngan pok ngomong. Ngai Amit bari mencerong ka si Aki jeung Nini. Manga. Si Aki Arab apeureupeup ka Sima. Sieun nene menyororongkong hirup padahal manehna teh geus pareot. Geus rada bongkok beda saeutik jeung Ki Baraja. Yu urang miang, sagala rupa geus beres. Cek Anggara bari kaluar ti warung. Beral opatan miang pangheulana Nyi Saerah dituturkeun ku Anggara. Di tema ku Mang Dampa tukangeunana ngagegag Ki Baraja leumpang bari ngawal dununganana. Peuting beuki jempling para mitra. Angin leutik ngahiliwireng ulin keundang dauna. Pating korosak bari aroya bir kukupai. Mileureyankeun ka Anggara sapara kanca nu geus toh pati ciwaraga ngabelaan urang Cilenta. Betang baranang di langit pating karetip. Suka bungah panuju kana tindakan Anggara nu tetep nanyeurkeun bener jeung adil ngabela agama. Alam ngahariring sora alon halimpu dibiri ku sora jangkrik dikenangan ku sora gaang dialokan ku sora lonok sarupaning sasatoan nu liar ti peuting suka bungah miduluyankeun ka Anggara. Ari Anggara tetep lempak nuruikeun lampahna tujuanana Anggara rek neangan nu jadi bapa. Bari numpes kajahatan nanyeurkeun keadilan nurutkeun kamampuan dirina. Kieu para mitra sadaya anjeunna teh bener-bener berjuang di jalan Allah. Angin lendik nu jajab tetep satia Ki Baraja ngagegag mangrupa tameng dada nu rohakak nu jadi gunung panengeuhan sararea. Para mitra kaum dangu lemur Cilenta dina mangsa peuting kacida matakeun. Lantaran beda pisan jeung biasa, kocapkeun langit angkeun, hawa tiis sasatuan leutik reang di sarada kawas anu midangdang. Anjing nu babaung pating cungungung disusul ku sora nu ngagopu. Manuk koreak pating kareak heulang hingkik ngadak-ngadak milu ngibur. Geus puguheun tuweuh jeung gagak mah pet kawas anu ngalinur kenah peuting di sarada. Harita langit luhureun lemur katara ngempur. Haseup hideung ngemulek di jomantara. Dipapaesan ku silalatu nu haliber katebak ku angin. Eta kajadian basa tempat pamaina di dulu kurang Cilenta. Nu geus teu kuat nahan kasabaran sabab ngadenge Anggara jeung baladna diasupkeun ka kamar setan ku si Beuk. Basa seuneu mimiti pare. Basa silalatu nungtut taruru. Aya kalangkang hideung nu ngalepat ninggalkeun lemur. Gerakanana cepet lieur hilang, maju ngidul mapag datang angin. Kolepat kawas setan nu keur ngudag mangsa. Siga malakal maut nu rek nyabutan nyawa. Dina waktu nungan sakilat eta kalangkang hideung geus jauh ninggalkeun lemur. Angang ninggalkeun desa Cilenta. Pelesat clek nincak taneuh ngarandeg sakedeung. Antara ngabeleg-beg hideung teu pati sidik rupana. Teu awas tangtunganana kawantu dina kaayaan poek nu meredong. Renghap eta jalma narik napas jero kawas nu cape jeung pinuku kahariwang. Ledak ubas nu sapkesang dina tarangna. Geus kitu batuk sakali tuluy ku kurutus bangun keheul. Budak teh sebelan teu beunang dipercaya. Puas ya, kojor ayeuna mah meureun. Kitu pokna rek mageuhan iketna. Pelesat lompat deui kawas nu sieun kasusul ku nu ngudag, padahal taya nu ngudag eueuh nu nyusul. Eta jalma kokolebatan mata keung nenjona dijajabkeun ku pating cungungna sora anjing nu babau. Dipapag ku sora koreak nu pating kareak, cicir pating jarerit, ciang-ciang pating koceak. Kawas anu leuwas nenyo anu kokolebatan. Akhirna eta jalma teh anjog ka hiji tempat nu kungsi ka sorang ku Anggara jeung ku Nyi Saerah. Dina rarega ngaudag anu jahat nyatana si Muldani jeung baladna. Eta jalma nangtung sisi gawir batu nu nang tawing.
tuluy nepak batu 3 kali kawas nu kaketrok kana panto di daguan sakedeung keret sadabara barang berat ngageser. Perai panto batu muka teu diengkekeun plus eta jalma ka jero. Lempang mapai gang anu make tetecean. Gok karohangan nu masagi didinya eureun sakedeung nepak deui batu berai aya panto muka parasat aya cahaya aneh becaang di eta guha. Horeng aya batu yaman dina lalangit nu jaangan rohangan dina mangsa peuting. Eta jalma terus kebat ka jero gok deui kana panto gede. Dinya rada lila nangtung bari nungguan mukana panto. Renghap narik napas kesang ngucur pakaian katara barasih ku kesang. Potongan awakna bang-bang buk jabrig nutupan punduk. Dibengker kulamak hideung sapirna babaling bingan awak dedeg jeung bobot. Lila-lila teuing ye, aya naon kitu? Kitu cek hatena tuluy mencerong kana panto. Keur kitu geret berai aya panto batu muka. Berai beki caang bre hiji rohangan rada lega mual kurang ti 5 depa pasagi. Di eta tempat aya hiji kursi. Didiukan ku jalma jangkung gede. Kumis baplang sanggadulang sepir babaling bingan. Buk jabrig meh sapotongan jeung nu karek datang. Ngan ieu mah matana bangun galak da eta we. Nanyo nu datang meninga burileng. Pok nanya soranga gerem handaruan. Kawan tu aya di jiji rohangan di jero guha. Kumaha Wirja mana hasilna? Eta jalma tuluy mureleng nanya kanu karek joal. Nu tayalian iwati si Wirja nu dipikasieun. Usi bewok tea harita manehna kudu lapor ka dununganana. Nu tayalian iwati si juru simpen. Nu kawasa di guha peteng. Tapi ditanya kitu teu buru-buru ngajawab. Gek diuk heula ngajemprak sila dina batu teu make samak-samak acan da geus kitu biasana. Sanggeus narik napas panjang red kasih juru simpen pok nyarita. Kakak, kuring hasil nutup Rusia. Bisa nigas omongan si kasebelan. Dekung singa bahayakeun. Tapi pausahaan jadi hancur. Imah pamainan jadi lebu. Urang Cirentah ngamek. Tayohna baik kasabaranana geus beak da kitu ka. Naon? Dedengean pausahaan hancur. Piraku si Baraja teu becus ngamankeun. Asa tenghar ti aing. Si juru simpen nangtung tuluy raja glejek bari murir-muril kumis. Tarang kerung halis nyingsat runut rinat. Eta musibah nu kadua. Ki Baraja diandalkeun geus ditaranyangan ku urang Cirentah. Malah malik naranyang ka urang. Nu bener ha? Wirja, siang ngalinur ha? Teka, tengah linur kuring manyaan. Nenyuku panon sorangan, Ki Baraja geus ditaranyang. Geus teu satia ka kakak. Si juru simpen kekerot nahan amarah, katara beungeut geuneuk lir beusi atah beuleu. Huntu meneh disada tina awahing ku ambek. Asa aya nu cucungah ka manehna da karek ayeuna aya tanda-tanda bari nyirakakeun. Sarta anak buah nabet aya nu gagal dina mancen gawe. Nu nyiptakeun wit palsu aya hubungan jeung kajadian ieu. Cek si Wirja namahan katerangan kadununganana. Mondong kapalang cerita geun kabeh. Naon nu geus kajadian di lembur Cirentah? Saha nu jadi ulon-ulon pangacona? Mangga kieu ka pamainan bangkrut, tempat ajur, kamar setan bedah. Ieu kabeh akibat tina katorobehan si bewok. Nu geus gagabah dina narima semah. Para mitra kaum dangu, ngimojang nungaran irah ngahulang miragaman. Beki sieun beki teu ngarti kana maksudna si Wirja omonganana teu mata kaharti sarta sikepna nu matak pikahariwangeun. Eta mojang luak lieu krek ngagero menta tulung teu wani sok sieun nambah picilakaeun. Akhirna ukur bisa carina dak Umar Cipanon bari jeung hatena keueung. Ngan untung jol hiji lalaki tengurus punten-punten para mitra, tengurus punten-punten ge wen iuk minabang. Kop kana goreng pisang am diguapkeun geus kitu menta cai kopi bari ngosom.
Ngimojang atoheun asa aya nunulungan gentak nyunyuh ti kopi sor didikeun ka eta jajaka. Kang Osan, ulah waka kamana-mananya baturan abdi. Ngimojang harewos hayang dibaturan dasieun ku si Wirja. Beres lah. Daek maturan nugelis matuna jalan sapoe jeput ge. Pokona mah asa ngarti we. Ki Osan anu geus loma jeung Nyi Irah teh para wargi. Teu asa-asa ngomongna teu kanya teu nyahoeun yen didinya keur mejeurna harengke. Lantaran Nyi Irah sieuneun ku si Wirja jeung na deui Ki Osan teu nyahoeun kumaha sikep Wirja ka Nyi Irah. Harita si Wirja mundelih keur ngadahar uras jeung geureuh heula. Mata bolotot mureleng ka Osan nu keur cacamuilan ngadaharan goreng pisang. Ok Wirja nanya rada nyentak. Budak bau keneh cikur ngomong naon maneh? Maksudna narik naon gitu? Si Osan ngajawab sangeunahna. Malah bari ngareret semungahina ka Wirja. Aing ge ngarti sia ngomong bahasa Sunda deuleu. Nah, atuh make nanyakeun. Ai ngalecek ka aing sia. Aing mah nanyakeun oge, nu diomongkeun ku sia naon bieu? Naon? Eta kadengen teu? Osan malik nanya. Kadengen deuleu ngan teu jelas. Oh, kitu eta malah. Belawak Osan ngahuapkeun goreng pisang. Si Wirja amekop kana goreng pisang sarabu kocengkang kana sungut Osan. Dijejelkeun aya 5 umpuh Osan teh meuni burial bunceli. Sungut samutut teu bisa ngomong leungeun roroesan. Kop tasing bendet. Si kurang tamahan ku ieu. Ceuk si Wirja kop kana peuyeum sabungkus dibuka bungkusna. Plok kana beungeut si Osan. Nampuyak mopokan pipi jeung irung. Ngan panon we tembong teh bubuncelikan. Jempe geuning dicocokan mah. Kop sing bareng ceuk Wirja gek diuk deui sila tutug tumaninah naker. Palenyon udud bari nenyokeun si Osan pakupis miceunan peuyeum tina beungeut. Terus ngabudalkeun pisang tina sungut geus longsong. Pok ngomong bari tutunyuk. Dasar sia kolot kumaneh teu gablegen cedo sia. Kira aku kanu ngora kitu patua. Engke kolot mah mere contoh nu hade lain bet mapatahan teu bener. Turaka sia culangung calutak. Kawalat sia. Sapa sia kuing? Kaluhur montong sirungan kana pontong akaran deuleu. Nuhun euy. Aing mah sanget mengguru akaran jeung sirungan. Dasar budak belat sia. Nah, nyapa teh bet kitu euy. Si Wirja kalah ngegak-gak seuri. Si Osan ngahuleng tarang kerung geus kitu pok ngomong deui. Kok kolot begong. Disapa kitu matak cilaka seumur-umur sia. Tapi maneh kalah kanganuhunkeun disapa teh. Sanu dek sirungan kaluhur. Sanu suka akaran kahanap. Mun aing sirungan kaluhur meureun jujul jeung raridu. Moal bisa ungah ka imah da raridu ku sirung. Oge mun akaran kahanap geus kacipta pisang saraeunana. Meureun diuk moal bisa cengkat deui da pageuh ku akar. Hari tadi maneh nyapa ka kami kaluhur uras sirungan kahanap ulah akaran. Nuhun we euy nuhun. Damung sirungan mah aing ge. Teu hayang akaran mah. Wirja lelengakan seuri kawas nu bungah naker. Si Osan garo-garo gergeteun garo-garo teu ateul bakat ku jengkel. Geus kitu kop kana cikopi ajangna teu diinum sabur dialurkeun kana beungeut Wirja. Puguh Wirja teh ambakeun pisan. Alam jado sia. Hayang digil sia ku aing. Awas ku aing mah digesak nepi ka janib jaki rasakeun setan. Wirja ambak beakar. Ojengkang ngadeuketan ka si Osan. Tapi memeh tepi si Osan rikat luncat ngarengkenek masang kuda-kuda. Maksudna marek ngajajal pangabisa Wirja. Setan alas. Can wau jeung aingnya. Sok geumeda sia. Dikira aing rek sieun. Maju sia babenyit burung. Wirja ambek-ambekan bari nyampeurkeun ka si Osan. Tong leubaheun tuh. Maju we wani mah. Ya incu aki nasir ya. Jago lembur dahu. So kawa deui di lembur Cidahu mah aing lah. Semoyan aki dewek mah. Seloba ngadahar uyah deuleu. Aing lo ngadahar uyah maksana urang mitra geus legok dapak genteng kadek. Ya terjemahan tidak banyak makan garam. Pada bahasa Sunda biasanya teu aya istilah geus ngadahar uyah. Tapi geus legok tapak genteng kadek. Ceuk Osan. Gede keneh ari wawanen mah da can wawuheun ka Wirja. Wah, setan sia. Moyan we dipake agul, aing mah geus mentrang deuleu. Liwat ti moyan rasakeun monyet sia. Ceuleng Wirja luncat.
Meningan sakole pate katempo kutel ku panon osan. Nyawa geus aya hareupeun sarta peureub ngahiung bang baraan rek ngagedor kana gado. Si osan reuwas manehna ngagiwar tapi telat teuing. Sabab peureub leuwih cepet datangna jebet peureub nyayang kana puhu ceuli. Bangkieung si osan ngabangkieung. Sirah asa ngupeng tetenyoan ngadak-ngadak ranyai kalaroneng. Aduh, Ki, injo tulungan Ki. Cek si osan tuluy maksakeun nangtung ajeg. Malah masang kuda-kuda tapi can ge naon-naon geus aya di nu lepat kana tarang. Cedak, lengak, bro si osan rubuh. Bujur titeuneut kana taneuh nyengir bari aduh-aduhan. Aduh, gelo. Si osan nangtung deui. Tapi dalam kasuku Wirjanu jebragan sakilat ngajejek puhu leungeun. Cengkang blak nang harak pengkang. Geus teu bisa hudang deui tuluy ngalempreh ngararasakeun kanyeri bari aduh-aduhan. Cakakak si Wirja seuri tuluy noker si osan bari nyarita. Mana incu aki nasir teh euy? Ngan sakitu getakna. Dasar cucunguk batu sia. Kalah kabacot teh nu gede. Lewas ningalkeun harita teh bus ka warung diuk dina urut tadi. Regot minum cikopi geus kitu mureleng ka Nyi Ira. Nu kita tadi colohok bengong puguh we di pelong kitu teh beuki reuwas sok sieun kumaha onam. Nyai, ieu urang ini ting Bapak. Geus teu kudu dagang lah, teu kudu usaha, di Bapak mah sagala loba moal aya kekurangan. Nyi Ira teu nemalan kalah unur-unuran beungeutna sepa. Jajantung ratug tuur nyorojon sieun jeung keung. Ngan aneh nagero menta turung kalah ngadeg-deg ti koro asa mengpetan. Si Wirja tu ngomong ge bus kajero ngadeuketan Nyi Ira. Kak pigeulangna dicekal tuluy dituyun dibawa kaluar ti warung. Nyi Ira merod mung milu tapi tuluy digusur. Bari pok Wirja ngomong, mun hayang keneh nyokonon poe isu kudu nurut ka Bapak. Mun nolak ayeuna paragat nyawa Nyai. Nyi Ira teterajelan hayang leupas, tapi leungeun dicekal ku Wirja. Mending ngonci tebenang di kitu kieu tungtungna Nyi Ira nekad kerewak ngegel. Meniti peperekat bakat ku hayang puas. Tapi Wirja kalah ngagak-gak seuri teu karasaeun digegel ti teh para mitra. Salah tuh Nyai ngegeleungeun mah. Salah gede, tah ka dieu nu merenah yeuh. Pokna bari Noel pipi. Nyi Ira para wargi sadaya beak kasabaranana gero ngagorowok menta tulung. Nyapuguh we urang lamur Cidahu pating rarenyag. Reuwas ngadengin nu menta turung. Tekung silila burudul harita teh para wargi jalma-jalma rabu daratang ka warung Nyi Ira. Maksudna marek nulungan. Tapi samemeh barisa bertindak, si Wirja meningan sakilat ngacewang cangkeng Nyi Ira koreat di panggul kawas manggul sulu. Pelecet lumpat kaki dul. Woi, lompat kaki dul! Kaki dul, udang! Jalma pating jorowok lalumpat pating beretak mudag si Wirja. Lemur Cidahu ngadak-ngadak genjleung jalma pating jorowok bari lumpat. Silih beja anjing pada baturna. Yen si Wirja lumpat kaki dul. Bari mawa Nyi Ira. Nu ngarora burber paheula-heula nu kolot merek komando meni rame matak genjleung. Tapi kawas nu mudag siluman, si Wirja teu kapanggih lacakna eueuh tapakna. Dina waktungan sakiceup geus niles teuing ka mana. Sabab lumpat ngagunakeun elmu anu gancang hese dituturkeun ku panon biasa, teu bisa katenyo kolebatna. Tapi nu nulungan teu rentag harepan, teu rentas hareupan tuluy ngasruk ka unggal tempat. Nu buni disungsi guha dipariksa gowok ditempok, nu bala diasrah teu sirikna pada ngorehan. Aya euy aya, cek hiji sora ti lampi. Mana? Cek nu ditongoh salah harti. Dewek mana nyakeun aya weuh, cek nu ti lampi. Sugande ngabejan aya di dinya. Tongoh bangun hanyel. Akhirna nepi ka wanci pecat sawed nu neangan teu meunang hasil. Si Wirja teu kapanggih tapak-tapakna acan da memang lumpat sasateuna pah kukur notol-notolkeun dampal sup. Kitu ge ukur sajorelat sarta sakali luncat. Aya kana dua tumbakna hebat memang. Bubuhan murid Ki Juru Simpen jawara kahot ti guha peteng. Para wargi anu mulia. Urang lemur dahu beak kapanasaran nu akhirna pating laliun. Hanapeun tangka caringin ngaharegak bakat ku cape nuhurkeun kesang anu nyorolok masihan awakna.
Kulantaran geus capek nareangan salah saurang anu neangan nyarita. Lapur moal beunang deui nyirah teh yeuh. Saha nu maling nanya tadi teh asa kabina-bina teuing euy. Ceuk hiji lalaki bangun hanjelung. Sabab teu bisa nulungan ka Nyi Irah, jigana mah lain jalma samanea nu maling teh. Lain jalma atah-atah teh. Lumpatna jiga kitu mah sakurang-kurangna ge jawara kahot atuh. Temal Pak RT. Paling geus kumaha atuh geus kieu Pak RT? Ceuk hiji jajaka. Ya urang baralik we nama urang bejakeun ka bapana. Ye Nyi Irah aya nu ngiwat kitu, ceuk Pak RT. Nah, ada mangsa ki ge milu mudag tadi teh katanya ngajorelat kawetan kawas nu diudag-udag. Ceuk jajaka. Oh, jadi geus nyahoan? Parantos? Oh, nya kumaha atuh nya ada ayeuna teh geus kitu jadina. Urang teu bisa ngungkulan kana kasakti nu jahatna. Teu bisa nulungan Nyi Irah. Yu urang balik we tu ayeuna mah. Jung Pak RT nangtung leos indit pangheulana atuh nu sejen ge nuturkeun barali ka lembur dah. Teu kacatur di jalan Pak RT jeung kanca-kancana tarpi ka lembur. Kahareupeun warung Nyi Irah. Kasampak si Osan geus bisa ceneluk deui beungeutna sepa pipina bareu. Rob nu daratang ngariung ka si Osan raong naranyakeun kumaha-kumahana. Pangna aya kajadian kitu si Osan teu buru-buru ngajawab kalah kabareuheudeun. Siga nu kaweur untung Pak RT Surti pok ngomong. Ke batur-batur. Ulah waka ngahujanan ku pertanyaan, kawasna bae jang Osan teh reuwas keneh. Atawa bisa jadi boga ka nyeri nu akibatna teu bisa gancang-gancang nyarita. Ayeuna mah sok we pangku kanu ieuh. Sok atuh ubaran kadinya, sina teteg heula ngarah bisa ditanya. Balad Pak RT ngagugu regenyeng Osan di pangku kuduaan gek didiukeun dina bangku. Dicekelan ku dulurna nu kaparengan aya di dinya gek atuh harita teh para mitra Pak RT ge diuk nu sejen ngaronom hareupeun warung. Jang Osan, geus inget ayeuna? Inget Pak RT luh. Waharianeun keur sia we isuk teh. Nya isuk-isuk tema Osan bari ngusapan pipi. Urut dicaboku. Birja. Jaba puhu ceuli nya nyautan tak-tak asa sempa cung-curungan seueul. Nya sing sabar we ujang dan nasib jalma mah kitu. Aya untung, aya rugi, eta mah. Naon teh sifat papasangan ujang aya bagja, aya cilaka, aya mujur, aya sial. Keun sing tawaka, dan nasib manusia teh aya nu ngatur. Manehna ujang kudu nyarita naon atuh nu geus kajadian teh, nah anu maling Nyi Irah teh saha atuh. Pak RT nanya bari mencerong nu sejen pating rarenghap nungguan jawaban ti Osan. Kieu Pak RT, barabat Osan nyaritakeun pangalamanana yen manehna kungsi nangtang hiji jalma anyar pinanggi. Tadina marasa maneh, sugan teh moal kitu jadina. Barang cacap nyaritakeun kajadian tadi gero aya nu gegeroan, ngageroan anakna. Koreng teh Biasmi nu kakara di bejaan. Yen anakna aya nu maling jol ka warung gauk ceurik teu sirikna lolongseran. Puguh sarerea kaget. Nu teurik pada ngalelemu hatena pada ngupahan sangkan sabar jeung tawakal. Lila-lila Biasmi laler ceurikna ngan ari Cipanon mah juuh keneh jeung eurih-euriheun deui. Tapi kasih simekeun sanggeus rada lila pok nanya ka Pak RT. Pak RT, ka mana atuh anak kuring teh saha nu malingna? Di kieu tas mariksa jang Osan nu cilaka disiksa ku eta jalma. Hanya kajang Osan teu wabuheun, teu apal kana ngaranna. Da teu kungsi silih tanya ngaran, ujug-ujug silih poyok we jeung silih kakalakeun. Nu akhirna jang Osan cilaka disiksa ku eta jelema. Kumaha atuh kuring Pak RT, tulungan atuh. Tulungan aduh nyaina bet goreng-goreng teuing mili. Make anu ngalaman di paling deungeun. Harianeun, segeruk Biasmi ceuri. Pas ku nasibmu jadi anak bet ngalaman aya nu maling. Pak RT jeung kanca-kancana jadi bingung kumaha atuh nulunganana. Da sararea ge teu baroga pangabisa ukur ngandelkeun tanaga anu teu sabaraha. Sararea ge karunyaeun ka Biasmi, ka Nyi Irah jeung Osan. Tapi naon anu kudu dipilampah da kabisa henteu aya. Hobi ayeuna mah sing sabar sing tawakal we lananya. Keun da kuring moal cicingeun pasti rek nulungan sabisa-bisa. Malah ayeuna keneh rek lapor ka kudisi sugan aya nu sanggup meunangkeun si Durjana. Nuhun atuh Pak RT, ciga atuh keur laporan ka ditu teh angan anak kuring bising kumaha onam. Biasmi atoheun pisan ngadenge kitu mah.
Atuh satuluina para wargi sadaya buriak ngutas mudag bangsa tebubar. Barali ka imahna sewang-sewangan malah osan dibawa balik ku adina. Dituturkeun ku tatanggana bias minutupkeun tingkeban warung dah kawer nungguanana. Ari Pak RT harita keneh ge nial ngajugjug imah kuring si desa. Rek laporan yen salah saedu wargana leungit aya nu mawa kabur sedengkeun nu sejen mah barali ka imahna. Kacaturkeun para wargi sadaya wirja. Harita ngaberung mabur bari manggul Nyi Irah nu dijugjug hiji tempat nu pernahna di lamping pasir. Jog anyog kanu dijugjug gereg eureun Nyi Irah diecagkeun sina diuk hareupeun manehana. Angin pasir ngadalingding nebak kana beungeut Nyi Irah ngulinkeun buuk anu galing muntang. Pating aroya gririaban ari manuk recet di sarada teu nyahoeun yen aya nu keur sedih cingkin. Lara balangsak lantaran dipaksa pirusa dibawa kabur ku si Wirja. Ari nu mawana nyerenge seuri bungah nenjo Nyi Irah nu sakitu amucuina. Geulis manis renjang pikabitaeun. Mirip nampakan pon Eta sawah. para mitra gambaran Nyi Irah lamun ditilik di jijir lengging ti tukang renjang. Buuk galing muntang para mitra atuh cenah keuritan beungeut ngadaun seuri. Tapi niat Wirja lain rek ngagadabah ngarebut kahormatan. Manehna aya maksud anu mandiri pikeun ngacaukeun kaayaan di lembur Cidahu. Ulah sedih Nyai, ulah nalangsa, sing senang jeung gembira. Geus nyaho mah pasti betah moal hayang balik ka lembur. Ke sabar sakedeung begenya tepi kanu dijugjugnya. Ceuk Wirja bari ngabegeberan dada ku baju nu didikelagkeun. Kuring mah terek dibawa ka mana atuh kuring teh teu sudi. Moal nurut kana kahayang anjeun. Pulangkeun ka lembur Cidahu teu suka. Teu sudi teu hayang ngabula ka manusa jiga juri. Nah, bet kemana wae nyarita teh? Saha nu jiga jurig teh? Jalma sakieu kasep na make jeung jiga jurig sagala. Oh, betul videonya aja. Kieu-kieu ge payu keneh ka Parawan Nyai. Si Wirja kalah lelengakan teu nyeri hate disebutkeun jiga jurig oge. Atuh beuki sedih hate Nyi Irah cipanon juu. Bajuna busik awak nyareri red ka Wirja jung nangtung. Berebet lumpat maksudna marek kabur. Wirja kalah ngagak-gak seuri. Saheulaanan mah Nyi Irah teh para mitra diantep heula sinajau. Atuh asa dibere kasempetan Nyi Irah lumpat di babaranting. Tinolih kana naon-naon es tuning tunggu dirarud catang dirumpah. Hayang bebas tina cangkerman si Wirja. Ini mah video Tapi barang jalan ngaluncatan gawir aya nu waepat ujug-ujug. Si Wirja geus ngacegah hareupeunana. Nulak cangkeng bari ngagak-gak seuri. Puguh Nyi Irah calangap bakat ku kaget. Da ceuk rarasaanna mah geus jauh tapi nah mendingan sakilat geus ka udang. Reka mana Nyai? Ulah lulumpatan capek bili gebis, lebar temen eta damis bared. Lebar temen mun gado bocok. Lebar temen eta pangamung bisi jeding. Hehe, iwah jeung bapa, urang init deui, urang nyumput dinu buni. Si Wirja ngaragamang rek newak Nyi Irah, tapi Nyi Irah ngejat bari ngoceak tulung-tulungna. Tapi taya nu malire da puguh geus jauh ka lembur, taya jalma nu baris nulungan. Akhirna mah katewak deui ku Wirja, kek dicekel pigeulangna. Dituyun dipaksa kudu lempang bari rusuh. Kapaksa Nyi Irah nuturkeun bari calindak-dak, hatena sumamat ka inung bapana. mantap. Parat jalan nu datar jog anyog kanu ngulun. Terus nurugtug murug ka lebak anu akhirna mah anyog ka sisi walungan. Si Wirja alak ilik bari dengdek ngadedengekeun sora cai. Ceulina nu istimewa bisa ngabedakeun sora cai nu seah di walungan. Hehe. Digirang aya curugnya, yuk tuturkeun bapak. Si Wirja nyerenge. Nyi Irah dituyun deui dibawa kabeh girang. Anyog ka hiji tempat breh aya curug anu luhurna moal kurang ti 4 meter. Cai nu nyurug ningang kana leuwih budahna ngaburial ampul-ampulan. Jaba ngebul kawas haseup ipis. Teu loba omong kek cangkeng Nyi Irah dicekal ku dua leungeun. Kolepat cideng luncat kana leuwih terus kernep di bawah teuleuh. Puguh Nyi Irah menirorong heapan malah aya cai anu kainum da puguh leuwas. Tapi teu lila geus mucunghul deui dina beungeut cai. Dan asa parwek asa da aya tukangeun cai nu nyuruh.
Tina sedong anu nyangkara dong sok Nyi Irah didiukeun dina batu basuh leueur kuluput Nyi Irah bari mungkunan banget pakaian baraseuh buuknya kitu keneh. Ulah sedih Nyai, ulah sedih. Keun engke ge garing baju mah. Ayo tuturkeun bapak urang ka jero guha ngarah tiris-tiris teuing. Si Wirja ngajak leumpang aneh Nyi Irah nurut. Manehna nuturkeun ka Wirja seseleket kana sela-sela batu cadas nu taringul di eta tempat. Sabada leumpang kira-kira samenit breh aya guha rada lega. Rada caang deui da ti luhur aya liang sagede bitis. Nyaangan eta guha si Wirja diuk pok ngomong. Sok diuk Nyai eta baju urang tuurkeun. Dek Nyi Irah diuk ngeluk tungkul cara buek menang mabuk. Teu wani ngomong, teu wani baha, bulu punduk pating puringkak. Jajantung ratug hatena pating sareblak. Ari Wirja ngarabanga ngaragamang kana tak-tak Nyi Irah napal terus ngawatek ajianana. Ngaluarkeun hawa panas tina dampaleungeun heab-heab karasa pisan ku Nyi Irah. Paledug bijil hasil pipis. Tayohna bae baju nu baseuh jadi harita teh nyaab kapanasan ku tanaga gaib Wirja. Kira-kira setengah jam lilana Nyi Irah ngesang meni ngoprot. Karasa bayeung yang teu kanyahoan pakaian geus gari. Teu aya urut-urut anu kabaseuhan, geus kitu dampaleungeun si Wirja dilesotkeun pok ngomong deui. Nyai kudu cicing di dieu teu meunang ka mana-mana bising cilaka. Awas mun wani init-initan nyawa tebusanana. Sanggup? Sangem apa? Syukur ari kitu mah. Keun ulah hariwang soal pakaian dahareun jeung pangabutuh sejen bapa nu rek niangan. Teu bapak rek initnya, hidup kudu cicing di dieu nya sorangannya. Wirja cengkat memener pakaian nu geus taluhur deui. Rek mageuhan ikat sirah oge tali calana di pageuhan. Geus kitu nepak bilik batu 3 kali cigana nerapkeun pangawasana sangka Nyi Irah teu incal balidahan. Sareng hanya kal waktosna kabujeng see.